nya lain ngajedog wae siapa darah aja aing lieur cing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut teh ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaulah Gatot Kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut kumaha teh kewajiban aing pikeun newak bangsat bangsat naon layang jamus kalimusana urang ajar sok sia yang boga ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek kakenyos mah di dinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil sae aing teh daekan kagok aing mah bade diserang atau napi bade nyerang nepi kanang tanggi sok aing serang ya sae nego heula potong cecengiran sageuleuh aing dan nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok heuy kelo teh sia digebrag sakitu reuwas sok hei maju ayangnya sia anjir eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampa suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok sia tulikeun hoi what ayo ayo anjir alah anjir sieul euy duh cungcurungan karena batu duh nyerina na taku deuleu jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko wait rasakeun sia wait iya tuh cici nyampe-nyampe membeug rebogo wait joet anjir ayo woi iya wait dari manehna mah latihan terus aya aing mah teu ada sia mah kitu ari eleh teh elah sok sia percaya sama gelut malah nya da ahli na manehna mah wait yo habeh dipusirkeun tajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa Sapta Parugu Bajigiring tapak nengalan urang sia alah hebat agan waduh nepi ka teu kerel hebatnya lain hebat kalau begitu ka ijideun sia teh
tuh murorah muji gini luar biasa hebatnya tuh jangan ngaku ini mah montong cecengiran we lah kadiekeun lah yang jamu selalu sadar moal cing sok sia aing can narima tengeulan kumaha karasana abdi mah tara neungeul ai gelut jago mah tara make jeung tutunga teteungeul di teungeul mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui saminggu cager kumaha tah tu leuwih seukeut mah sungut tah sanget kumaha beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate kumaha so sakecap hate nyerina sataun moal cager naon palai bade nyobian ya gatot kaca burut goblok sia nya ambek nyeri geun antep da teu burut aing mah tak kena antep ayangnya ho goblok sia nah nyeri tadi berarti nya operasi gitu ah waduh nepi ka kitu tah ditambahan tadi nyeri teh bete palai anu sanyatana ya bener ya tega lara tega pati tega lulus Allah ampun cepot kitu gelut mah bari diuk bari ngopi ge jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan lulus ya tuang heula ka jauh aduh ampun cepot ampun cepot lulus cepot edan sion nepi kaki itu eta jago gebleng cing sok sia gunakeun ka aing bangsat palai ya lulus wait setedan eta teh tanda keagungan Allah maha dina sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul aing naon lulus pot lat lulus ya tak kitu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu teh ampun aing bot ampun kumaha ieu teh FSMR iya bangsat kira tewak luar biasa aing narima eleh ya aing geus eleh ya aing dek balik we mun cager mah oh bade muli iya tah kitu atuh mun kita tadi ngan eta layang jamus kalimun sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun entong melang dangke dibikeun deui da ieu mah milu nyabak abdi mah supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul leheung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet leheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk gitu iya kumaha tuh cageurkeun aing dek balik oh gitu iya
asal syarat eta buru-buru pulang ke deui bade Danu Nagara ieu Palai Damang nya hayang lah hayang cageurkeun kasaha teh ka maneh ulah mangeran salian ti ka Allah ulah menta salian ti ka Allah sok bebeja ka nu bogana nu boga cager saha nya pangeran sok penta kainya sing pangeran kaula menta cager tong cocorowokan da teu budeg pangeran mah Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan brik we terus ka si Abah frekuensi beda ieu sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul hu Allah bejakeun ku maneh ka Allah we hiji pot lah tu sangka sia geus kainya ilmu teh ya dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung orai nepi ka aing panggih jeung diri aing sorangan teuning inget aing ayeuna bot nuhun aing di mejaan buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik hiji tasya eling nyaho bima mah di mejaan mah poho meureun tadi mah da eta nu dituturkeunana nafsu ulah lalawara nuturkeun nafsu pan mata kaduhung kajuna teh kumaha namru keneh yeuh lulus keneh sepot kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh teu dijabah wae frekuensi teu akur teh ai ka Allah nyebut maha suci ai maneh jiwa kotor nya moal mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah kotor kumaha sagala di aku eta Braja Musti Braja Kalpa lamatan denta wisesa dipake neungeul kuring ieu sok kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung ngarjana radi asal syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun ieu rumasa sok cager tobat leuwih regreg leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtamanagara lamun ngabogaan ilmu nu model kitu cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula leuh amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku tah eta geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi qudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetep mudang ka leres eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunuh
osok dahar osok tadi kena keneh ku lapar da anjeunna mah teu lapareun teu hanaangeun teu hayang teu embung aduh tobat ari maneh hirup sagala di aku sakama-kama hirup teh nya leres da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kapal mata jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gableg naon teu gaduh nanaon ha geuning eta naon nu rek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku Mararaneh teh aduh tobat tapangna aing hampura nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah Mararaneh supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon tak ieu layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku anjeun ku pamarentah nagara engke rakyat nurutan leres ulah lalas lalas teu puguh bueuk buktikeun dina gawe buktikeun aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu hebatnya ieu tuh ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug jeung jauh garing deui we katuna teh leres tuh di dunia mah ampun naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang nya aduh maha guru nuhun maha guru antang nyebut guru moal ngamuridkeun nepi ka beak ledis teh gablek naon-naon teh boga murid sok itu sareng pelak moal ngamuridkeun sadaya-daya atuh eta layang jamu sekali musada teh rupina sanes ngahajab wade dicanak wade diica lain supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareuneuh saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal panggih jeung katenangan tangtu bakal panggih jeung kehancuran pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pemerintah jeung rakyatna ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah der kuring disangka bangsat nya aing ngaran-ngaran nyokot teu bebeja mah bangsat ieu heuh teu nyaho meureun dinya mah dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uas Semar Badranaya sakulawarga teh kapan sasatna eta teh dijieun ulu cupu tah teu hayang dipuji-puji si cepotnya so teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana nya ge si cepot sok barang penta ya datara gede sugan menta kapal dan teu paring menta sapoeun meureunaan kan
Kang rokok ieu tuh. Saha Si Cepot. nya salira Tara kuring Batara Menta. kayak ieu si cepot mana ieu teh Si Cepot anak Semar. dupi ieu saha Sarua ieu ge Cepot. Cepot anak Semar jeung Cepot ieu lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. ay nah itu sanes cepot Wa Semar Bisa disebut Cepot Wa Semar ge. tapi cepot teh aya keneh di Tumaritis Geura jig cokot. saha Si Cepot pangihkeun jeung Cepot ieu. Sabab ieu teh si Cepot Tumaritis gambaran rakyat, anjeun gambaran pemerintah. Yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna. Urang manungakeun ku ieu layang jamu sekali musada, ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we tuduh-tuduh ka cenah teh. Pagirang-girang tampian. ieu teh aya keneh cepot teh Aya geureuh cokot. anu leres Jig ini. waduh Pokoknya dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayahna jadi belueng. upami kitu carana bade mios ka Tumaritis Los. amin Dua teh euy. Lumayan pan. Heeh. Sastra jingan. Syah. Di mana? Ulah kaget kurang ajar. Wah. Di tenggelan deui wae aing jadi ieu. Juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna ieu. Kadir mana Cepot? Ya. Gusti Batara deui cuy. Wah, tadi tenggelan deui aing. Sastra jingan. Abdi kan. Alhamdulillah semahaturan raus. Nuhun. Cager. Aya hibar. Sareng saha lah. Kaula dibarengan ku Arjuna. Sumuh. Nuhun atuh ulah. geus lila maneh aya di dieu Parantos. Geus tepung jeung Gatot Kaca jeung Bima. Parantos. Ka mana eta? Marulih deui tadi oge kan. Geus dibikeun layang jamu sekali musada. Kusaha? Kumaneh? Teu acan. Oh, jadi aya keneh di mana Cepot? Sumuh. Alasanana Bima jeung Gatot Kaca mulang naon? Da sangam abdi teh sing dedangke ge dikaitukeun deui. Kumati lakarana? Wah, seep abdi teh tengeulan lah. Di tengeulan sumuhun. Ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan ya. Jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh kapendak. nah atuh kalakuan teh maneh teh Nah, kumaha lah. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipersaya. Sumuh. Ieu beja teh dikuatanku laporanana Arjuna panengahing Pandawa. Sumuh.
cenah di Amarta teh aya kajadian layang jamus kali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling. Oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teu waka dipercaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian. Kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyokot layang jamus kali musada teh maneh. Hebat. Gambar lopian teh hebat. Tayeuna dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna. Nah bener eta layang jamus kali musada teh dicokot ku maneh. Ku abdi di Bantul. Di mana nyokotna? Di Karaton Amarta. Jeung saha maneh initna? Abdi wungkul. Dibawa eta layang jamus kali musada di Bantul. Aya buktina, aya mana? Cikan. Ieu layang jamus kali musada nu di Bantul ku abdi teh ta ieu. Oh, nya. Bari dicada, anten teh sok tunda. Henteu upami bari dicada kumaha dibikeun. Heuh, matak tunda di mana? Bukti geus aya. Sumuhun. Pengakuan maneh rumasa nyokot. Rumasa. Rumaos. Bebeja maneh nyokot layang jamus kali musada? Henteu. Kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna? Hukumna mah anu boga we teh nyahoeun. Nyangakeun ka ahli hukum. Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maok. Maling. Cuma rumasa maneh maling? Henteu. Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja? Rumaos. Ha eta teh maling, sanes. Abong nu bodoh, abong nu pinter. Nah naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya penyakit. Naon? Sok kabalinger. Nu bodoh ge sarua, pantenan. Sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta keneh. Nah pinter kaula kabalinger kumaha? Kabalinger. Mane bodoh katotoloyo? Rupina kana kitu. Mane naon alasanana? Pangna maneh teu rumasa maling. Teu. Naha danu abdi. Sidik eta teh barang nagara, nu nagara cepot, sumuhun. Ayeuna diaku ku maneh. Muhun. Dek naik banding maneh, naik. Kumaha naik bandingna? Ieu. Abdi teh meuli rokok. Nah teu nyambung kana meuli rokok, dangukeun heula atuh. Meuli rokok gudang garam merah. Buktikan merahmu. Begitu? Saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha? Rokok maneh. Dibantun ku abdi teh kararompok. Dibawa ka imah maneh. Sok ke rokok teh dina sorolok. Sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo. Seseratanana sartu pikat atas nami pun bojo
di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare terus nginum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ieu ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan sakur-sakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah bakal disebut mau itu si cepot itu keresna da lain mau imah barangna aya keneh can dijual jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger naha dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus rakyat di ditu entong pipirun ka rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk didinya jadi mediator ulah berasa beulah dume ka Arjuna dume ka dulur meunangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu belaan saruakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatunga pengaman dunya non blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh hebat maneh nya puguh atuh da ditanggung jawab kuring mah Yai kaulanu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu di podara ke yai ke tenang teu sangka sia kalakuan hudang cepat ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara naon nya si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ningali ingkang ngalaga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu ngandika cepot lah jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain nganu harti rek dijual sanes
bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaanana ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai darma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tabdi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kagorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut ucing-ucingan da puguh ucing nyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut ucing-ucingan da puguh ucing budug jadi maneh nanyakeun teh kene soal ketuhanan mah ngan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu tah eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krishna. Cing mana manusia jatuh itu? Kuring teh hayang panggih jeung batur itu. Batur kuring teh mana itu? Condong ting kadunya didinya ubudunya. Ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dede disebutna ge Batara tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeuk
sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karancang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal jaga ku Pandhawa. lan pigang prang mangkaning Arjuna teh jago tembak murid Dorna nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia Ari Asyep mulia teh kabogoh neng cucu ulah kasinggung neng cucu ieu mah lain cucu ieu. Yang teh cucu teh cucu bitan. Aduh. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro make jeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Teu da jauh. Teu beunang. Ya eta mah nyangakeun ne. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Oke tuh Akang. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon. Nyangakeun da anjeun. Ta ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek.
pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata meureun jalan 500 mah Tapi pandangan akang refleksna ieu leungeun cepat. geuning leungeun nu bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy Oh gitu akang. heuh matak sungut mah kaput atuh Kaput ku bola we kaput. lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah takbir tahmid tahlil padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna kabeh dalalikir nah aya anu nemok teu dikir teh Tadi kira gitu nu nemo. jadi hotel jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun Radang leungeun. marukana ulah dianggap enteng Mun beunang mun teu sapat we. mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna Kena ku we. Power tukang kade bisi balanga. kari meula kacang turusna mah geus aya ye teu sangka teuing Kade ulah coblak wae puseurkeun. lain mun lila lempeng kana ti koro deui Ulah balanga. wes Lu curik teh papatong teh maning katipu ku pamola sorangan aing Mata puseurkeun. lain lumayan ye euy eta Arjuna mah jago tembak Ulah balanga. Ulah balanga. sia bawa ngomong wae atuh coba lamun lempeng seseukeut kana hulu untungnya buntutna ngejebret balak tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga lu ampun mangkaning ieu teh inventaris lu Kade bisi leungit akang inventaris. ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu Bisa serangan di luar we naon. oh urang pulangkeun deui we bisi leungit Anu dunungan. Kade hadir kade Kang. anterkeun deui koe si leungit Datang negara. wah di anehna teh Lamun dipake we. heeh eta we geuning aya nu ngala muni hariput dekara komisi efek teh tulus boro atoh aing teh boro dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan Kade hadir kade Kang. anterkeun deui ku aing si leungit Datang negara. yayi kaulanu kumaha itu geuning kalah dipanggul Raka Batara Kade dibeungkeut kitu. Assalamualaikum Mau ane malan. teu nemalan euy da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh bade nyangakeun ieu kagungan sieun etang deui we bila aya nu ical aduh kalah beuki pika ijideun geuning hiji oge teu aya nu keuna sieun naon hiji ge teu aya nu keuna ka abdi hayang sia keuna nya da hayang teu tak geuning eta keuna sia edah ngabodor dunungan aing ngabodor mun teu rame Lain teh mah era. karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah Lain teh mah era mereka teh. sama era di meureun euy yayi kaulanun mulih wih Marupa aja kan dulu. marulih yo wih Gigi ge tuh geuningan.
eta keresna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kabeurek. Awas lain patara we nya Kangnya. Alah, jang. Ngadaguan datang si Cepot Oh kitu Kang sampai atuh ka Jamari. ngadaguan datang si Dawala Mari ngalang. keur dipapageun ku Gatot Kaca na teh euy. Oh kitu. Heeh. Tungguan we Kang. Tuna lampah eta kacarios di ieu leuweung aya denawa. Jangkung gede Simardada dibarengan ku batur-baturna milarian Astra Jingga. Sami pamaksadanana pikeun ngarebut ieu layang Jamus Kalemusada. Hei, dulur-dulur, henge. Ayo, apruk ieu leuweung dulu, henge, mangga. Naon make urang keleret. Yor Cepot. Jawab di rezekieun nya. Dek buburu aing sabab geus dianjurkeun saha anu bisa menangkeun si Cepot. Kumaha kula. Bari beunang layang Jamus Kalemusadana si Cepot kabawa bangkena dina harti bakal menang hadiah, menang door prize. Wah menang bonus ongkong. Dulur, hege ayo. Tuturkeun aing. Aya milik aing lamun beunang teh mangaran si Copet. Cepot. Saha? Cepot. Lain Oh, eta si eta. wah boga bener tak kula kasih tepang ieu. Kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring. Tepi raya. Sugane kabeuli heueuh. Maka beli menang eta. Ngeunah ngabelekuk teh euy. Apu we. Ara duduk. Aduh. Halah. Bulan berlaku. Komo dituntut kitu mengeunah pisan euy. Nayaga anu nyarangan Nayaga anu nyarangan sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaundang kanu jauh sok tiba Siap kana rumpul euy. suka teuing lamun panggih Ayi. Bulan pada aya naon atuh abang. Kabeneran uing teh poe isukan dek ngabobotohan domba diadu. Oh, dinten anjing. Dek latihan heula ngigana ngabobotohan. Ah, sok atuh. Latihan heula. Hubungan budi Gemang gening jamautan Pina
saha nu kudu ditiangan teh si cepot euy. Wayahna kaco apruk rupana teh beungeut teh beureum baju hideung. Atuh eta mah gudang garam. Lah eta mah udud atuh. Siap dek ditiangan ngaranna copet cepot. Cepot. Sok kayaknya asra. Sairang dina sombang ngejatuhkan tetumang Pangeran Walasasi Rasul panutup ning Nah, ini dengan syakedeung. Lama-lama. Apa-apaan? Saha jalmana yang saya akan ala sekarang? Ngaranna cepot. Jalma mana? Amarta. Raja atau rakyat? Rakyat. Lah gampang. Jalma kaya, jalma balangsak. Jalma balangsak. Nah, kajalma kaya saja banyak hartana, lain jimatna, layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang. Nah, teuing bangsat. Mana jalmana heupan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahanap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma nyetak kitu dulu aya baladna eueuh ngan sorangan mangalah baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina we terus nah jangan lain jangan eta mun eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok da bakat meureun deui nya geus biasa nya ai nyebut sambal lada si anjing sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi si goblok je halo ai nyebut piring wadah kahakanan duh ampun ya jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ka Banyar anjing Aduh.